Alhamdulillah ayaku bagja kabina-bina tepang dina mangsa anu taya pisan kuciwa hartosna urang riung mungpulung teh dina tetep ngawedalan tali silaturahmi kalayan urang salawasna miara uhwa sangkan urang teu tijalike sangkan urang teu macike salawasna urang bakal tiasa nyumponan kana syariat Islam. Hakikatna urang kadzat nu maha kawasa Allah azza wajalla, syariatna mah urang antara manusia sareng manusia, silih hargaan, silih ajenan, bere maweh biasa, nulung mah geus biasana pisan meureun nulung butuh nalang susah teh kapanan eta bagian urang. Nah, nu mawi dina sonten, dina enjing, dina siang, urang salawasna munajat ka Zat nu maha kawasa, sangkan urang salawasna aya dina pangjaring pangriksa mantena. Mangga ayeuna nu kepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari, neraskeun si Rawing Kiwari. Si Rawing Kiwari garapan wakepoh Kiwari. Nyatu dari ijon disaruakeun jeung Ki Jalur Rampang mah jauh tanah ka langit. Si laing sorangan oge nya homeureunan sa Ki Jalur Rampang, rajana sakabeh jagon wae dieu lembur. Bener teu? Salah saurang awewe ngora anu kawilang boga rupa harita milu nembrong caritaan. Lain ari ece mah nu jadi panasaran teh eta cenah nu ngaran si Rawing teh ngora keneh jeung Kasep deui cenah. Ece mah meni jadi panasaran eta kuanianana. Lain teu ngeunaheun ari randa nyanyinya, eta meuni teu kaope ari aya lalaki di tempat sejen teh. Lain cenah di cek beja mah si Rawing teh salakina Saraswati awewe geulis nu diculik ku Ki Jalur Rampang teh cenah euy. Bener kitu teh teh. Pugunya cek beja mah euy. Nu mata kabilang tarung adu jiwa ya ayeuna mah teh euy. Nya urang bae pamajikan di paling nyatang tua itu meureun malmikeun. Tuh tinggalikeun tuh euy. Ki Jalur Rampang geus kadiekeun ngan tuh. Sakabeh neuteup nu arah di dinya. Dipuseurkeun kalebah Jalur Rampang nu harita leumpang dihapit ku ijon salah saurang jago Jalur Rampang teh. Tanpa aya nu marentah harita nu ngalingkung ngurilingan pakalangan teh pada nyingrai mere jalan ka Jalur Rampang. Katingali Jalur Rampang seuri paromanana hegar sarta lengkah sukuna pinuh ku kapastian diri. Gambaran hiji jago nu baris mampu nyinghareupan sagala rupa kajadian atawa cobaan. Malah katingali harita tukangin Jalur Rampang, katingali si Rawing anu leumpang ngarendeng jeung si Banteng Bulung. Kawilang karaget kabeh nu aya di dinya ningali tangtungan jeung pangawakan si Banteng Bulung anu teu lumrah jeung jalma biasa. Beuh eta tingali jelema naon euy? Aduh meuni gede kandal kitu. Anu mana euy anu disebut si Rawing teh? Eta kitu anu siga buta? Geus lain. Siling masuk ka mana karep wae ngomong teh. Tah lalaki nu ngaran si Rawing mah. Tu tingali teu surah seuri kitu geuningan. Eta meuni tenang kitu euy sikep jeung leumpangna oge nya bet siga nu rek ka pasar we eta mah euy. Awewe ngora nu tadi harita milu nembrong bari ngomong. Alah, nya bae ngora keneh jeung pantes di rupananya nu ngaran si Rawing teh. Da ambeul, sugan we ningali kalebah dieu ah. Arek sasalaman ece mah. Nyaan panasaran ngan eta meuni eueuh potongan jago sigana teh. Nah nya kitu rek tarung ijen wawasan jeung Ki Jalur Rampang. Aduh, nyaan eta mah meuli Kasep. Ih, edan tah hideung santen gelo eta mah nyaan. Kasep bener-bener Kasep tah mah euy siga kepo. Arek sasalaman ece mah panasaran ngan eta meuni eueuh potongan jago sigana teh nya. Salah saurang lalaki kolot gancang ngagebes milu ngomong. Bat kudu darek cicing nya bibir teh. Nangari teh cik jempe atuh. Ieu kana ceuri abah jadi teu ngeunah ye meuni jadi paibut jeung aheng saheng kieu teh. Hayang jongjol mah ulah aja jeung jelema atuh bah. Lain bener euy nu ngaran si Rawing eueuh potongan jago nah lalawara teuing atuh nangtang karajana jagonya. Alah, geun antepkeun lah. Sanunya udah jelema mah kapan teu beunang di bade atuh beunang di bade atuh euy. Memangna bisa ditangtukeun ku tangtungan atawa potongan awak. Sok beres jalan si Rawing, asup ka jero pakalangan berenang. Dah, wayahna we ye. Awas, anteng dakwaan di dieu nya. Amat ye, akang inarek asup ka pakalangan nya. Awaskeun be eta mah teng. Bisi ieu mah. Nya da teh nyaho ari jelema mah lamun katingali. Lamun katingali aya nu bakal teu beres nya anu rek ngabantu atawa curang rek ngabantuan Jalur Rampang eta bagian anteng pikeun ngungkulan anak arti teng. Wah beres Kang Awing keun uing ngajaga bari lalajo di dieu Kang. Ngada yang ulah nepikeun Kang eleh Kang Awing kopona mah Kang Awing ngalah ngumah oge mudu meunang Kang. Nya mudah-mudahan we akang ulah ninggang keur di emen, sabab lamun akang ninggang di emen cilak teh. Nyalamun ninggang di Jaya mah regreg. Awas kade, tong ka mana-mana teh nya, cicing we di dieu. Awas ya ulah terus ngeceng ka awewe wae teh, kucang keceng bae bisi truwicen. Moal tukang Awing. Sing mercaya be Kang Uing ngengkeun nguing di dieu uing lalajo mokonna mah Kang Awing amun bisa mah si Jalu Papang dimaehan Kang Awing tuman maehan we Kang Awing. Iya beres teng. Ayeuna Kang asupi ka jero pakalangan teh nya. Si Rawing leumpang ngagandeang teu neung ludeung teh ka keung anggang tirasa karingran.
Si banteng mulung mangga janteng milu lalajo nangtung diantara jelema nu ngaregreg di sabudeureuh tegalan anu jadi lahan pakalangan. Kabeh jalma musirkeun paneutupna ka tengah pakalangan, katingali si Rawing geus pancuh nangtung pahareup-hareup jeung Jalur Rampang. Jalur Rampang muterkeun paneutupna ka sakabeh anu ngalingkung ngurilingan eta pakalangan. Teu lila kadenge Jalur Rampang harita cumarita sorana bubuh ngandung geter wibawa pikeun sakabeh nu araya di dinya. Ka sakabeh rahayat kula, kadenge meureunanya kasakabe rahayat kula anu ayeuna milu ngalalajoanan kana acara anu lumangsung dina waktu ayeuna kudu dikanyahokeun. Waranjeun sakabe yang dina waktu ayeuna kula baris izin bawasen jeung jago anu ngahaja datang ti tempat jauh kaya daerah Karang Jago, jelemana ieu geus aya di hareupeun kula. Sarta ngaranna si Rawing teh. Anu ngaran si Rawing teh ki Jalur Rampang. Gede hate make jeung izin segala rupa jeung ki Jalur Rampang. Nya geus tong dibere ampun ki Jalur Rampang, jago mabok eta malah jauh-jauh ukur nganterkeun nyawa. Sesoroh kojor eta mah orang nangan paneungeul euy. Jalur Rampang ngangkat leungeun ka tuhuna ka luhur anu tinggal roting kerobok teh ngadadak eureun. Terus Jalur Rampang harita nyarita deui. Kasakabeh rahayat kula nu aya di Karang Jago, kula minta disaksi ku aran di kasakabeh. Sampai ingetkeun ieu tarungna dua jago secara lalaki sajati, teu meunang aya nu ngabantu saurang oge ka diri kula. Kumaha ka harti? Harti. Jelas ka harti ki Jalur Rampang ayeuna lamun erek nyang hareupan si Rawing. Ka harti. Abah kayaknya telah nu ngaran si Rawing teh tong bere diampun. Tinggal roh harita saur manuk. Sakur anu aya di dinya kat pating cerowok. Lamun geus ka harti, sakali deui ingetkeun ulah aya nu coba-coba pikeun ngabantu ka diri kula. Bandungan masing iatna ngan pangnyieunkeun lombang pikeun ngubur jago nu ngaran si Rawing nu bakal ngalayang paragat nyawa dina poe ieu. Kadenge harita sora tinggal roh anu jelas mihak ka Jalur Rampang, malah bari jeung ngacung-ngacungkeun leungeun sagala rupa. Beres ki Jalur Rampang, dipanguburkeun ta jago belegug teh ngaran si Rawing teh lah. Dan kade euy, teu kudu make padung keur kuburan si Rawing mah, urang kursukeun we lah ki Jalur Rampang. Jalur Rampang harita ngacungkeun leungeun ka luhur nu katuhu. Kebari jeung ngagero sakali deui. Cukup. Ayeuna jempe kabeh. Bandungan ari sabab ijen wawasen bakal dimimitian. Silain kumaha? Mebeh ajal binasa ku leungeun dewek, nah bakal aya pamenta atawa bisi rek nyarita pikeun panungtungan. Sok dewek mere kasempatan ka maneh Rawing. Si Rawing nyerenge seuri muterkeun paneutupna ka sakabeh nu aya di dinya. Teu lila si Rawing terus nyarita sorana biasa-biasa we, malah diselang bari jeung heureuy, tapi aneh ngadatangkeun daya tarik pikeun nu aya di dinya pikeun ngadengekeun naon anu disankeun ku si Rawing. Kasakur nu aya di dieu. Kuring nu ngaran si Rawing terus terang kapaksa nangtang ijen ka Jalur Rampung, bongan pamajikan kuring dibawa teu pupuguk. Jadi ulah nyalakeun ka koro kuring, lamun Jalur Rampang engke leumpangna egang atawa calangna boncenang herang lantaran kabeunangan dikemplang. Sabab kuring boga kayakainan, tindakan kuring didasaran ku bener jeung jujur. Demi ajen diri jeung nyaah kana jadi pamejikeun, pangyieunkeun karamah keur malidkeun mayitna Jalur Rampang anu bakal ngababengkang jadi bugang, sabab karunya ari kudu dipalidkeun terus ngamang mah. Sakitu ti kuring si Rawing. Jalur Rampang geuneuk semu beureum beungeut nali upama beusi atah meuleum. Caritaan si Rawing bener-bener ngaduruk teh jantungna, jago mana nu kumaha wani ngomong kitu ka manehna. Bet kakarayeuna aya jalma nu wani ngahina basa ka dirina. Tapi Jalur Rampang teu wani sambarangan ngayakeun tindakan. Dirina sadar katenangan si Rawing sarta sikap si Rawing anu teu kahudang amarahna. Cacak geus dihina basa ku manehna, hiji kaayaan anu kudu jadi bahan hitungan pikeun Jalur Rampang. Srog harita Jalur Rampang ngawangun pasangan, kuda-kuda kukuh pancuh keker lir upama anu ngakar kana lemah. Sorot panon semu hurung mencerong ka si Rawing, leungeun katuhu ngacung ka luhur leungeun kencan hilang luhureun dada. Si Rawing harita ulang helenge seuri taya tanda-tanda siga nu rek tarung ngadu jiwa. Kadenge sora si banteng wulung nu handaruan lir upama gelap nu ngagreger ngabobotohan si Rawing. Ngaya nemongkeun ngalemu ka ngawing-ngawing, ngentong sieun ka ngawing-ngawing, ngamun ngaya nganyuan-nyuan mantu ka si Jalupapang, ku ngai-ngai dibanting-bantingkeun dipotong-potongkeun ngawak-ngawakna. Maehan si Jalupapang ka ngawing. Hayo maju ka ngawing-ngawing, pasti menang.
meh kabehanana ngareret ka si Banteng Bulung. Ngarti we ayeuna mah yen si Banteng Bulung teh baladna si Rawing. Ayo geura ngabangun pasangan sia. Montong sombong deuleu ngan ukur nangtang sacara kitu. Ayo, urang minitian, ijen deuleu. Bogo kuring mah tara pusang-pasang kitu ki jalu. Taruh kuring mah teu ngeunah lamun teu keunana ari pasang teh. Sok be arik narajang mederder kanya ka kuring oge da bisa yaga. Nah make kudu pasang segala rupa dalin main unyang ieu mah. Jaga sia. Montong nyalahkeun aing deuleu lamun ngalayang jiwa ku dengan aing. Tada si Rawing. Jalur rampang harita majuna rajang jirimna ngacorelat mau cepet kacida lamun seglain si Rawing lawan nama tangtu mata kaget sabab nyaho-nyaho sapasang leungeun jalur rampang geus nyantong di hareupeun beheung jeung dada siapa pada mundur dua lengkah ka tukang. Jalur rampang teu micen waktu ngarangseg di majuna rajang bangun anu teu mere di omber atawa kasempetan pikeun anu jadi lawan. Si Rawing bener-bener ngaranjung kaget sabab lain bae jalur rampang mibanda kakuatan tanaga lapisan nu saimbang tapi boga kecepatan gerak jeung daya tahan anu di luar dugaan. Dina kayaan geus bantro kakuatan bisa langsung ngarangseg narajang. Tapi si Rawing terus jadi sentar hate atawa bingung dina nying hareupan kayan lawan. Sakilat jirimna ngacorelat di kagigireun jirim lawan dina gerakan jurus pancerasa saringing bayu. Ngan jalur rampang bangun anu geus nyaho kana arah ngacorelatna jirim lawan. Leungeun-leungeun katuhu anu ngandung geter kekuatan tenaga lapisan ngagedor kana dada si Rawing. Puak, puak. Si Rawing ngabangkieungkeun ngadaligdeug mundur ka tukang ngagero bari nyengir nahan ka nyeri tulang dada asarama gempuran jalur rampang bener-bener matak ngabahayakeun jiwana. Ningali jalur rampang bisa ngasupkeun gempuran kanu jadi lawan. Sakur nu aya di dinya nu biluk jeung ngajagokeun jalur rampang tinggorowok tinggalero. Iya, tong diberi ampun jalur rampang. Tong diberi ampun ku sapa aja sih ngajolor tah nu ngaran si Rawing teh. Rangsang terus di jalur rampang. Tong diberi ampun ki jalur rampang. Ehan lah nu kitu patut mah. Gede hate make jeung nangtang ijen sagala rupa. Rak iringan kayaknya. Ki jalur rampang rak. Geus tong diberi diampun lah. Puguboga ngapan kitu teh sanajan nya ki jalur rampang dipikolot ku urang, tapi ari talajakna salah mah tetep we salah. Teu bisa dibenerkeun ari kangaranan maling pamajikan batur mah. Si lain teh nyaan nya ka si Rawing, jalma asing di lembur. Lamun kitu mah si lain ngajarkeun ribut ka dewek euy. Hayang ribut jeung dewek. Nah, ada dewek mah teu ngajakan ribut. Ngan dewek memang nyaritakeun ngeunaan kaya nu sabenerna. Lalaki kolot gancang ngadeukeutan misan mimiti geus panas kayanana. Cek atuh. Manggeus mantong pahareng-hareng kitu jang. Cing era atuh ari nu lajo mantong loba guget jang lah. Manggeus cempe Bandungan kaya nu bener tuh. Kudu parebut saha nu bener jeung salah, saha nu bakal meunang nu penting lalajoanan ka itu pek belelkeun panon. Sing bener. Rek si Rawing rek jalur rampang nu meunang gandeng pokona mah ye. Nah, kabina-bina teuing. Bisi dewek terus amak ye. Nu pahareng-hareng teh teh lasieun ku eta lalaki kolot, musirkeun di panetutna kalabah pakalangan. Si Rawing bener-bener ayeuna mah teu bisa ngan ukur nying hareupan panarajang lawan bungkul, sabab jalur rampang dieu geus mampu ngasupkeun gempuranana. Lamun seglain si Rawing jalma nu kabeunanganana tenggelan jalur rampang kitu tangtu geus ancur tulang dadana sarta lagrag jajantungna. Eta kakana sakali deuleu kabeunangan ku gempuran dewek Rawing. Sakedeung deui mah sakojun awak maneh bakal bisa ngarasakeun kumaha ampuh sapasang leungeun jeung suku aing nu bakal ngabuntrak-bantrekkeun awak maneh. Sot, urang panju deui Rawing. Si Rawing masih keneh tetep tenang pikeun sikepna, malah make jeung bisa keneh seuri bari nyarita. Memang hebat lah ki jalur rampang. Untung dada kuring geus memang meunang ngalapis. Lamun sedada kuring dijieun tina peuyeum, buyatak beureunan ditonyok ku ki jalur rampang tadi teh. Komo kana ranginang mah matak disapa burantak hancur. Setan, mentong ayeuna si Rawing. Urang tangtukeun cara tarung anu leuwih hebat. Reketak, terak-tek kadenge harita urat jeung tulang sapasang leungeun jalur rampang. Ting tararak-tek tanam pemusir tanaga lapisan. Eta meuni kitu euy. Meniting tararak tak itu eta urat jeung tulang kejalu edun. Aduh pauri mah yo lamun kena ka jelema nu celeno. Alah tapi teu naon ketang lah sabab urang keur ijen nya. Sarah si Rawing tatan-tatan dina jurus pancerasa saringing banyu digabungkeun jeung jurus pancerasa saringing geni, gabungan dua jurus anu arang langka digunakeun ku si Rawing mangsa adu hareupan ijen babesen. Kakara harita make ngagunakeun cara sarupa kitu sabab geus kaukur ajen tahapan pangarti jalur rampang memang teu pati geseh jeung pangarti anu kacangking ku dirina. Modar sia. Jalur rampang maju di muka panarajang jelas tata gerak anu dilakukan lebih cepat batan tadi. Malah tebakan angin samberan panarajang lebih kuat batan panarajang nanu tadi. Si Rawing ngacorelat timbangan daya panarajang lawan. Kacepetan jirimna lir upama kalangkang atau angin dedengikeun atawa sapasang leungeun nebarkeun hawa panas anu kacidang ngaheabna tarikna keranan. Ya puah.
Ya. Modar sia. Wah. Wah. Jalur rampang maju di make panarajang. Jelas tata gerak nu dilakukan lebih cepat batan tadi. Malah tebakan angin samberan panarajang lebih kuat batan panarajang nu tadi. Sirawi ngajorelat nimbangan daya panarajang lawan, kacepatan cirimna lir upama kalangkang atau angin, sedangkan sapasang leungeun nebarkeun hawa panas waktu harita. Jalur rampang ngaranjung kaget sabab teu nyangka upama Sirawing anu jadi lawan boga kakuatan daya panarajang anu ngadatangkeun hawa panas sarta tata gerak anu dilakukan mampu ngimbangan kana kacepatan gerakna. Hebat kieu ye teng ye, hebat bener euy ki Jalur Rampung. Akang geus 2 kali kabenangan ye kacolongan terus teng. Tapi teu naon nya teng nya. Hitung-hitung latihan trinen geus lila terakat teungeul batur teng. Mulalajo anu tadi tinggal ronga denge si Banteng Bulu ngancam langsung harita jarempe. Da pugu kakara kuningali tangtungan oge geus yeun komo lamun nepikeun ka dibantingkeun ku si Banteng Bulung. Piraku teu pejet kitu ceuk pikir maranehanana. Ari Jalur Rampang harita ngatur napasna. Dirina kudu ngaku yen lawan anu ngaran Sirawing jelas lain jago sambarangan. Geus 2 kali katibanan ku kaampuhan panarajangna. Tapi Sirawing masih kena bisa pancuh dina tangtunganana. Teteh anu ngaran Sirawing teh bener lain ngaran kosong. Nyata ayeuna ka Bandungan ku diri aing. 2 kali tenggelan ampuh anu ngagunakeun jurus jabar layang, tapi Sirawing masih kena bisa pancuh dina tangtunganana. Boga daya tahan anu beda batan jago biasa. Tapi piraku aing make kudu eleh ku ieu jelema anu ngaran Sirawing. Sok jalu, kumaya masih kena bakal dipino deui ye. Sok sia 2 kali kebenangan sia. Maneh? Kuring mah kabenangan 2 kali. Kudu bisa males ya mah yo. Era jauh-jauh datang tuh bisa males mah. Sugan me kena kana jawer nu aya dina irung Ki Jalu. Montong ngatapu ka mana kalap Sirawing. Ketrukeun kakuatan jeung pangarti maneh. Urang anggeuskeun ieu tarung nepikeun ka salah saurang anu ngababatang jadi bugang. Serog lah nya. Duanana harita pada ngawangun di pasangan. Ari Sirawing kudu ngarasa syukur dina hatena sabab geus nyangking ilmu pancatunggal. Lamun tacan nyangking ilmu pancatunggal geus kabayang ku Sirawing tangtu dina bakal ngalayang jiwa jadi korban kagarangan Jalur Rampang. Kadenge di sora Jalur Rampang anu handaruan mau mata kageterkeun kana jajantung lawan, tapi Sirawing geus leuwih ngaronjatkeun deui ajen ilmu bela dirina. Bareng jeung datangna panarajang lawan, Sirawing ngacurelat mapag kekuatan lawan. Hiat, modar. Siap. Wah, wah. Wah. Hiat, ceplon. Ya. Dalik deug Jalur Rampang dalik degan mundur ka tukang. Gadona asa nyeng sol bener-bener bet asa dibanting ku pipa besi. Sirawing nyerenge seuri bari ngacungkeun ramo-ramo leungeunna. 2 hiji. Kakara kabayar hiji Ki Jalu. 2 hiji 2 3 4 5 genep 8 12 4. Kenda ngere yo. Nu penting mah bisa ngabales bener teu. Sok urang pino deui yo. Montong loba surah seuli jeung tugas cengir Sirawing. Silaing sakali neungeul aing 4 kali. Leuwih hade samat sia kolot maneh sabab moal bisa leumpang ninggalkeun ieu pakalangan dina kayan aya nyawaan. Ulah sok galeuwih nu mah kawasa Ki Jalu. Dari ngalayang jiwa mah kabege bakul. Anu beda so teh tempat kayan jeung kajadianana. Ngan kangaranan ari ngabela nu jadi pamajikan melantaran ku kanyaah. Asana teh jauh kana paes ieu mah Ki Jalu. Sikap jeung caritaan Sirawing tetep terobah lir upama anu lain keur tarung we. Anu tangtu itu marapna ka Jalur Rampang mah beuki muntab panas hatena. Aduh, bener-bener geus teu bisa diberi ampun Sirawing. Awas ya ye. Awas ya. Tadah ye. Hiat. Hai dah. Cok sia. Nu matak ulah gana-gana ulah gampang-gampang. Kumari gas kitu Jalu. Nu matakna Jalu. Ngagampangkeun segala rupa teh kana umur batur teh. Jalur Rampang anu beuki diudag kurasa panasaran maju dina rajang malah lebih hebat batan tadi.
Sapanjang lambaran pengalaman hidupna kakaraina jalur rampang, naker tanaga jeung jurus-jurus ampuh tina ilmu silat jabar layang. Warisan kibuyut irang menjadi bapana. Kawilang ilmu silat anu ngutamakeun kana tata gerak anu garang jeung liar ngarah kana bagian-bagian mamatihna atawa kalemahan anggota badan lawan. Dua jirim harita beki cepet we dina ngalakukeun tata gerakna, muruh teu bisa katuturkeun ku kaseuketan panon jalma biasa. Ting jorelatna dua jirim lir upama dua kalangkang nu silih sambar jeung silih gempur nanakeun geteran atawa tataran ajen pangarti anu mesa imbang. Caturkan harita di jero imahna harita jalur rampang, maukem sabenerna mah hatena hayang milu ngabandungan lumangsungna izin wewesen antara jalur rampang jeung Sirawing, tapi manehna leuwih tuhu kana parentahna si jalur rampang pikeun ngajaga Saraswati. Eluh, waktosna geuningan parantos teh nyekapan, atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara Dongeng Kiwari neraskeun carios Sirawing Kiwari, garapan Wakepoh Kiwari Permio.